kaum muslim sumangga urang ningkatkeun keimanan, katakwaan, keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala sabada ngupingkeun ieu khutbah surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci dat Allah anu ngaberjalankeun dina waktu sewengi kanu janten hambana minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ti masjidil haram dugi ka masjidil aqsa alladzi barokna haulahu, nuku kami saur Allah di sekitar masjidil aqsa di barokahan. Ieu surat Al-Isra ayat 1 mangrupikeun berita ti Allah Subhanahu wa taala anu kedah diyakinkeun ku urang sadayana. Wirehna Allah Subhanahu wa taala parantos ngaisrokeun, ngaberjalankeun, ngalempangkeun, ngaberjalankeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktu sewengi ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa anu sok disebatkeun ku Isra. Dan Isra teh adalah kajantenan di mana Kanjeng Nabi dina waktu sewengi malam 27 Rajab kapungkur ku Allah diberjalankeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Masjidil Haram aya di Mekah, Masjidil Aqsa aya di Palestina. Ieu namina Isra. Saterasna ku Allah teh dina wengi eta keneh Kangjeng Nabi teh dimi'rajkeun, ditaekeun ka langit kahiji, kadua, dugi ka 7, bahkan dugi ka luhureun langit ka 7 ka Sidratul Muntaha, karob-rob ka mustawan. Anu mana ieu kajantenan Isra Mi'raj adalah kajantenan anu kedah diyakini ku urang sadayana. Sok sanaos ieu kajantenan Isra Mi'raj teh waktosna teh sakedap diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teras naik ka langit kahiji dugi ka 7 teh sakedap waktosna teh. Sugan sataun atawa 2 bulan henteu, tapi sakedap. Saur sapalih aya anu nyebatkeun 4 saah, saur sapalih deui aya anu nyebatkeun 3 saah, sakedap we pokona mah. Nah, ieu teh adalah kajantenan anu kedah diyakini ku urang sadayana margi anu ngaberitakeunana Allah sinareng Rasulna. Sok sanaos berita teh patokanana adalah mahtamalas sidqa wal kidba lidatih. Ari anu dinamian ku berita mah adalah pantes bener, pantes bohong lamun ningali datiahna berita. Tapi lamun ningali datiahna anu masihkeun berita, buktosna anu ngaberitakeunana Allah, eta mah pasti benerna. Sok sanajan teu kaharti ku akal, sok sanajan teu kahartos ku adat, da Allah mah teu aya anu heseun pikeun Allah mah. Rek mampuan akal, rek teu mampuan akal, rek teu mampuan adat. Allah mah maha kawasa,
masih ngadugikeun Kangjeng Nabi sadetik ogen ka langit katujuh teu heseun pikeun Allah mah hese teh cek pikiran urang. Tah ku ayana hal eta hadirin sadaya. Nah, ieu kajantenan Isra Mi'raj teh adalah ujian khusus nama pikeun kaum muslimin. Apakah ku dicarioskeun kajantenan Isra Mi'raj teh eta kaum muslimin teh semakin ningkat keimanan ka Nabi ka Allah ka Nabi na teh atanapi henteu atawa malah sabalikna ku diwartoskeunana kajantenan Isra Mi'raj teh kalahkan murtad da teu saalit kapungkur zaman Kangjeng Nabi aya anu naon anu murtad kaluar tina agama Islam majar maneh asa teu kaharti cenah Muhammad naik ka langit katujuh manikot sakedeung teuing. Padahal mah itu adalah ujian kangge keimanan seseorang kudu sapertos Abu Bakar. Saur Abu Bakar kumaha? Kuring mah percaya kana naon anu dicarioskeun diberitakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sanajan kajantenanana leuwih ti Isra Mi'raj cenah cek Abu Bakar mah. Matak Abu Bakar mah dipasihan gelar As-Siddiq. Tah ku kituna urang sadayana sabada ngupingkeun ieu khutbah ieu ayat lamun Allah anu ngawartoskeunana sinareng rasulna entong loba mikir sing percaya weh langsung bisi pikiran urang mah teu nepi kana kakawasaan Allah. Barakallahu li walakum.